Dikisahkeun zaman baheula aya karajaan di kahyangan. Aya anu katelahna Batara Guru. Batara Guru marentah para dewi-dewi ngadamel karajaan anu leuwih megah. Sigana urang kudu nyieun istana anyar urang geus jenuh jeung ieu istana. Anaking kadarieu. Kunsantun Batara Guru. Tapi orang non Batara Guru ngagerona urang. Urang hayang maraneh nyieun istana nu leuwih megah daripada nu ieu. Urang geus bosen ningali istana nu ieu. Sok laksanakeun. Siap Batara Guru. Teras tidinya anta boga ngadongkapan Batara Narada kanggo nyungkun piwuruk. Batara Narada teh adina Batara Guru. Batara Narada, abi aya pitulung ngeunaan Batara Guru anu hayang karajaan anyar. Aya naon anta boga? Sok carita ka Sim Kuring. Kunaon pamasalahanna? Sok carita. Abdi teh bingung, abdi teu gaduh leungeun, teu gaduh sampean. Sim Kuring nyungkeun piwuruk di anjeun. Aduh. Hampura. Anta boga Sim Kuring teu bisa ngabantuan anjeun, teu bisa ngapiwuruk anjeun. Cing sabarnya anta boga, sabar. Batara Narada teh miwarang masihkeun eta endog ka Batara Guru kanggo nyungkeun hapunten, kusabab anta boga teu tiasa ngabantosan ngadamel karajaan anyar. Tos kitu anta boga teh uwih we ka kahyangan. Di salah sahiji pasimpangan aya salah sahiji oray. Si oray eta nyawuran anta boga. Kusabab anta boga nyimpen endog dina baham, janten teu tiasa ngawaler. Hei anta boga, kumaha kabarna? Sehat? Hei anta boga, ngajawab atuh. Ditanya teh teu nembalan jeung teu boga ceuli wae. Jawab. Heg si anta boga, rek ka mana maneh? Eta moal naon dina baham? Dikeun keur urang. Lamun embung, gelut teh di jeung urang ayeuna keneh. Aduh, ampun anta boga, ampun. Nyeri ieu dada abi, ampun anta boga. Ngaku eleh abi ka anjeun anta boga. Sok bawa we endog teh eta keur anjeun. Ampun anta boga, ampun. Batara Guru, abdi nyanggakeun ieu endog kanggo anjeun, supados abdi tiasa dihampura ku anjeun. Ieu teh jang abi. Yang geus atuh kumaneh dijagaan heula mun geus netas kabikeun. Siap Batara Guru, ieu endog bakal ku abdi dijagaan dugi ka netas. Many months later. Ganti warsih robah mangsa, eta endog janten sasosok anu katelahna Nyi Pohaci Sang Hyang Sri anu geulis tur ari. Dewi Sri diajarkeun sagala hal anu aya dina kahirupan di kahyangan.
Mang tahun-tahun di Kayangan, Dewi Sri tumbuh janten awewe anu geulis pisan tur ayu. Batara Guru nyatakeun yen manehna bogoh ka Dewi Sri. Tapi Dewi Sri nolak anjeunna lantaran Dewi Sri teu bogoh ka Batara Guru. Dewi Sri kabur ti Kayangan ka bumi. Teu karaos anjeunna jo dugi ka dayeuh Panca Tengah. Dewi Sri turun di daerah SMK Salapan. Anjeunna aya niatan nyamar jadi murid di sakola eta. Tungtung nama Dewi Sri nyamar jadi murid di SMK Salapan. Pas Dewi Sri keur lelempangan, anjeunna mendakan bumi anu kosong teu kaurus. Teras Dewi Sri ngabebenah eta bumi pikeun ditempatan ku anjeunna. Barudak Bapak ayeuna bade ngenalkeun aya budak pindahan ti Banten. Kenalkeun nami abdi Dewi Sri Wulandari, arader tiasa nyebat abdi Dewi hatur nuhun. Sami. Sadia ieu duduk ngami. Kenalkeun nami abdi Eis, ayeuna anjeun calegna sareng abinya. Abi, kenalkeun nami Abi Lilis Kusuma Diningrat bin Salabin. Nuhun abdi Dewi. Nuhun. Kantin yuk, wah, abi masuk gue. Wah, lapar. Ayo aja tuh apa? Bener ya. Nya, mangga. Ya, tiga. Oke. Mangga. Hei, tepangkeun nami abi Adimas. Nami abi Dewi. Nanti ka kantin Abi mah teu lapar. atau sarapan di bumi. Atos. Abi ke kantin heula tuh nya. Nya, mangga hati-hati nya. Nya. Meanwhile, Deta nuju naon? Keur moyan we hungkul. Ari dina Batara Guru teh kumaha? Nunyi sana anyar teh. Setelah anyar teh can apal atuh kumaha deui? Cenah apalnya. Oh nya abdi teh nya aya dangu-dangu. Cenah mah si Dewi Sri teh Batara Guru. Nya nya piraku Abdi teh kesel pisan ka si eta padahal abdi teh bogoh pisan ka Batara Guru. Kumaha mun ayeuna urang ngaracun si Dewi Sri? ngabunuh kitu. Ya nyalah. Dan geus kesel pisan ka si eta. Wawanian si eta nolak Batara Guru. Nya ih padahal kan loba nusuk ka Batara Guru. Nya hayu wae sih. Nya tungke urang nyieun racunna. Batara Guru hawartos lantaran Dewi Sri teu acan katingali sababaraha dinten ieu. Kamana nya Dewi Sri? Di kamari di teangan eueuh saya tak. Para Dewi ka dieu. Pun sampun Batara Guru. Urang hayang maraneh ngeangan Dewi Sri. Di kamari saya tak can balik. Mun geus dapet infona bere ka urangnya. Sok nyari. Pun sampun Batara Guru. Kereson di titah nyarian si Dewi Sri. Nah sih kudu orang nengan si Dewi Sri. Gawe Lamun lain cek Batara Guru orang mau dicumpuan anda. asli. Moal ku urang ge. Keuheun mun kudu nengan si eta sagala. Aduh, nengan kemana deh nya? Apa? Non. Si Dewi Sri. Ngajak sahanya ke orang lagi. Langsung bertemu. Pun sampun Batara Guru. Tadi abdi mendakan Dewi Sri di bumi tepatnya di SMK Salapan. Oh gitu. Matur nuwun atuh Dewi. Nya semua.
Batara Guru nyieun strategi pikeun neang Dewi Sri. Nah, barudak ayeuna aya murid anyar. Kewenya tinggalin ka dieu teh. Nah, jadi ieu muridna sok membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Inyo Raden Romlah Kusuma Diningrat, biasa dipanggil Romlah. Hai Romlah. Hai. Jadi mugi-mugi anjeun biasa beteng sekala ieu nya, sok mangga Romlah calik kali. 3 weeks later. Batara Guru ngarencanakeun bade mantau Dewi Sri ku cara nyamar jantan guru di sakola Dewi Sri. 6.5 hours later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepangkeun nami Bapak Ubed. Ayeuna Bapak bade ngajar bahasa Sunda ngagantikeun Pak Yogi Kusabab ayeuna ngajar bahasa Prancis. Oh gitu Pak. Heeh. Enggeus kita mulai pelajaran ayeuna. 2 hours later. Oke sadayana, ayeuna Bapak bade ngasihan tugas ngeunaan kesenian Sundanya minggu hareup kumpulkeun. Gas kumpulkeun minggu hareup. Baik. Kerja kelompoknya. Ayo. Iya. Demi Dewi Sri kan? Nah, tadi waktu. Ayo tuh. Iya ini yuk. Dewi, pindahan di mana? Semenjak Abah jeung Ambu Abi ngantunkeun, Abi pindah ke Bandung sareng Nini Abi, tapi Nini Abi ayeuna di Cimahi. Oh, hapunten atunya. Muhun tos sawios. Ai Bumi Adimas di mana? Bumi Adimas caket dah sareng Siwatra ieu di Pasir Bogor. Oh, caket geningnya. Mohon. Ai Dewi lamun berangkat ieu mangkat ka sakola? Naik angkot. Lumayan sih jauh. Jauh oge atuh can macetna nya. Nya. Engke mah barang Adimas we da sajalur kan. Bisi ngarepotkeun. Cenah naon? Yakin tenan naon? Naon? Hayu atuh mun teu ngarepotkeun mah. Oke. Aduh, punten ya, gangna meuni sempit kieu. Sawios. Iya, sawios. Hayu mangga sabar. Punten ya, meuni pabalatang bumina. Sawios. Hayu mangga salih. Jadi wae. Nya mangga sok. Ya, mohon atuh. Bisi bade bade kacai. Abi bade nyanak minum. Nya we abi oge orang kacau. Ayo. Jalannya abi nyanak dalam minum. Oh, kieu geuningannya kayana Bumi Dewi teh. Mohon ieu sae geningnya tuh. Nah, meni sarep pikieunnya ieu teh. Ari kolotna ka mana nya? Mumun tadi teh di jalan teh Dewi teh cerita ka abi teh. Namun kolotna teh tos ngantunkeun cenah. Jadi Dewi teh di dieu teh sareng dibina. Innalillahi. Oh, jadi kolotna Dewi teh terus. Hey. Meuni rame keur ngomong kenali. Teu ieu we. Saya aya we nya. Abi tadi sasahan. Sprintnya teh. Ieu teh mari Mas.
bercanda ku abi. Kelanya. Besok atuh cara. Ya dadah. Aduh kawan oh. Ieu mah Mas Recina enak teh. Ih, iya mah ngerasaan kabarnya. Berarti mah Mas Reci. Hei. Ngan aya sakieunya tenang. Allah. Mana ya? Kayaannya pas saya ku abi. Nah, tadi ka dieu kana saya mah. Geus atuh mah tidak kosong pisan. Kumaha? Nih ge kosong pisan nih. Iya ya mola-mola. Taunya sakedik deui. Kan iya ya Sprite. Ya teh mana sok lagi awang. Jadi itu tugasnya naon? Oh iya, ya Bapak Ketua maaf. Jadi kan cenah di tanahnya makalah. A few moments later. Wi, ini asal ngalangan ya pote ih. Pindah ke WA tuh. Maaf hapuntennya. Riz, sekalian eta gordeng hapunten. Jiteun Mita miwarang aja aja. Sekalian caket aku. Makanya itu. Iya make gambar mau, gambar angkluna. Pakai tapi di dalam gambar orang ternyata. Gambar cacing. Nah, cacing. Bayar nggak helok nih gitu. Arah halus. Angklung cacing. Angklung cacing. Riz, asal laparnya? Asli mah. Lapar tuh? Lapar tuh? Lapar tuh? Ayo warung di mana? Entah. Eta di dinya. Hayu atuh. Ayo kamu Ada Jananda. Antarkan atuh. Aduh, abi keur ngerjakeun heula. Nyambung satu ayo. Yang badan naritik mah. Moal abi mah sok we. Aduh. Nyeblak yuk. Ayo nyeblak heula. Bade mandi dia, di ditu. Di dia. Di dia. Engke sadiakeun mangkokna we nya. Nya dadah. Hati-hati. Yuk. Aduh, tinggal naonan dia. Tinggal gambar angklungna hungkul dah, kacan di pelarian. Dia tuh kabinya gambar angklungnya sanes gambar love. Oh, sanes. Kumaha Dewi di dia betah? Nya acan sih dah karek samingguan. Angke mah bakal betah daya abi di dia. Kan bumi di Mas Majaya. Nya asa haus itu nya teh. Oh. Atuh nyarios atuh. Kan atas tadi asa hausnya gitu. Enggak diracunan apa? Minum. Namanya? Enggak. Gambarna anu ieu we anu jelas. Oh, mun ieu bae. Nu Tos. dewe. Tos. Ya. Ai euis ka mananya meni meser sebelah teh meni lila. Ya, ngantri meureunnya ih. Jadi kita taruh nanti duaannya di dia teh. Atoh meureun. Dan kata izin. Alah. Iya pindu. Meh kembung. Betul. Atas. Sehari teh. Sawios adi Mas. Serius. Dia bisa asup angin. Tas beres. Oke. Kali atasan gitu. Iya, tadi ada mau sebelah. Nuhunnya. Udah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ya, sok. Waalaikumsalam. Hei, kena naon? Kerja. Yes, Alhamdulillah. Ya, itu nggak Mana sih? Lah, Ngantri soalnya di gitu. ini Naon ieu hayangnya? ya, ya. Sebelah lama saya enak makaroni. Ada saya satu. Itu namanya. kalau bedanya. Mana? Adi mah sasa bedanya. Ya, sampai ada pisah. Aku naonnya. Nah, salah tingkah gitu. Oh, yui itu sini ngomong kan. Teras aranjeuna ngerjakeun eta tugas dugi ka rengse. Nah, ayo atuh. Ayo. Yuk. Ayo, Mbak Dewi. Ayonya Dewi. Yuk pada pamit ke salahnya. Ya, bibi abina nu gitu aya. Oh, nyentuh satu. Iya, iya kan salamnya. Punten nya tadi tadi subuhan naon. Anjing dateng. Jangan naon. Jantan.
tadi teh jadi naon sih ya? Jadi naon? Eta kan bumi abi jeung adi mas caket. Terus Sakan tenan. naon sampai tenang naon? Pas isin nanti bisa Itu aku menikah repo. Ayo atuh ya. Turun ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Meanwhile. Tomorrow for sure. Lapar ih ke kantin yuk. Ayo ah. Mana bisa teh Ayo ah. Ayo ke kantin. Bodoh. Ayo ayo. apa? Ih, nyentuh satu. Eta saha ronglanya? Kenalkan Abi Lilis. Wes. Abi ayo. Ke kantin yuk. Apa? Ayo. Mau ayo ke kantin? Dewi Sri minta pitulung pikeun meserkeun cai di kantin bari masihan artosna. Nanti lah, ya Dewi meser cai. Ngumpul. Dewi, di China. Nuhun nya. Ngomong-ngomong nanti klinis haus. Dewi, Dewi. bangun Dewi. Udah Dewi kok cai kita ini. Alhamdulillah. Udah Dewi. Abi di mana? Iya di bumi. Cash. Mana Dewi? Abi Enak dulu. Abi tekuat. Tekot kunaon Dewi? Abi tekuat. Tekot kunaon? Abi bade ngomong sesuatu. Ngomong naon Dewi sok. Sok mau aneh-aneh tapi. Adi mas sampura. Ya, itu hampura. Cerita. Abi sebenarnya lain jalmi. Halo? Asli itu bohong. Adi mas. Kulang. Abi sebenarnya Dewi ti kayangan. Innalillahi. Bohong ini Dewi mah. Sok aya wae Dewi mah. Banyak zaman ayeuna aya Dewi di kayangan. Abi turun ke bumi sabab Kunaon? sebab Abi ditutur-tutur. Saha ku juri. Dituturkeun ku saha? Ku satpam. Ku saha ku juri. Teras Dewi Sri teh ngantunkeun. Mayitna dikurebkeun di bumi Dayu Panca Tengah. Satos dikurebkeun, tinu panonna bijil Cimata. Tinu panon katuhuna bijil pare bodas. Tinu panon kencana bijil pare beureum. Teras tinu buukna jadi dangdaunan. Diunggal pantun